Assalamualaikum sampurasun wargi-wargi sadaya. Alhamdulillah tiasa tepang di sareng simkuring. Biasa dina acara obrolan cawokah urang lemur anu ngalangkungan JEC channel Z channel. Alhamdulillah dina danget ieu mah simkuring teh baris naon mintonkeun seni kesenian tradisional. Alhamdulillah simkuring dina ieu anu ditampilkeun teh salah sawios kesenian unggulan kalebet di Kabupaten oge nyaeta seni sejak terbang upami unggulan mah dikolaborasi sareng seni jampana anu disebat seni dopleng. Alhamdulillah dina danget ieu mah nyaeta seni sejak terbangna anu disesepuhan ku Kang Eman Aki Anom teh disebatna kinya gitu. Tah ki garesan ieu teh disebat teh sejak terbang gitu nya. Tah namina teh naon ki? Nami grupna teh. Ieu teh nami grup teh Masep eta grup seni sejak Mekar Sawargi. Oh gitu, Mekar Sawargi teh pamekaran ti wargi-wargi ya sawargi dulur benernya gitu. Alamatna ti mana tah? Ieu alamatna Cikanyere, Desa Mekar Mukti, Kacamatan Mekar Mukti. Hebat gitu, Kabupaten Garut. Alhamdulillah. Aki Anom biasa dipenakeun aki-aki geus Anom. Nya Anom geus aki-aki gitu. Oh iya. Ya teh para personil teh ieu nya. Ieu muhun tah ieu Adi Mang Adong. Alhamdulillah ieu bujur kawih Hiteti. Itu Mang Parman eta Mang Ade. Alhamdulillah itu Jang Aldi. Budak leutik keneh nya. Budak itu tukang gong Mang Dede eta gitu. Tah ieu teh terbangna teh ieu. Mohon ieu satos ieu. Punten Jang Aldi panyanakeun kicimpring hiji lah bisa kedapa ka dieu. Hiji mah hiji. Gitu. Atawi dua mangga ka dieu. Tuh, rasakan teh kan. Tah ieu teh simkuring teh nguploadkeun teh tah ieu teh kicimpring dopleng teh ieu. Margi precisnya bolehna. Tah kitu santenan ieu kicimpring. Insyaallah engke mah aya kicimpring dopleng Jack channel gitu insyaallah mohon jangan jadi itu. Nah, mohon wargi-wargi sadaya. Wah, tepuk tangan mangga. Insyaallah urang supados teu nyang kolong karawa tos. Mohon. Tas simkuring teh hoyong ngadangukeun. Oh iya. Tah gitu. Tepakna sareng halilanna dina seni sejak terbang anu dikolaborasikeun ya pertos bareng kenang gegoong gitu dina danget ayeuna mah mohon. Mangga wilujeng nonton sareng seni sejak terbang Mekar Sawargi mohon mangga wilujeng ngadangukeun mangga sampreng.